Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kudunya hu anjeun anna tasrifa kana yen saestuna tasrif fil lughati dina mungguh bahasa at-taghyiru eta kadar-kadar barobah wa jeung yen saestuna tasrif fil lughati dina mungguh istilah tahwilul aslil wahidi eta mindahkeun asal anu sahiji mindahkeun ila amsilatin kana pirang-pirang contoh mukhtalifatin anu narima beda-beda lima anin karena pirang-pirang makna maksudatin anu dimaksud la tahsulu anu moal bisa hasil itu ma'anin maksudatin illa biha angin ku itu amsilah mukhtalifah. Sumal fi'lu tuluy ari kalimat fi'il imma sulasiyun boh eta fi'il sulasi wa imma rubaiyun jeung boh eta fi'il rubai wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji min huma tina itu sulasi jeung rubai imma mujarrodun boh eta mujarrod aw mazidun fihi atawa boh eta mazid wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji min huma tina itu mujarrod sareng majid imma salimun boh eta salim au ghairu salimin atawa eta ghair salim wa nani sareng ngamaksad kami bisa limiku kecap salim makana perkara salimat anu salamat naon hurufuhu pirang-pirang hurufna itu ma al asliyatu anu bangsa asal allati anu tuqabilu anu malebahan itu lati bil fa'i kana fa fi'il wal aini jeung ain fi'il wal lami jeung lam fi'il salamat min hurufil illati tina pirang-pirang huruf illat wal hamzati jeung hamzah wa tad'ifi jeung tad'if. Amma sulasiyul mujarrodu anapun ari fi'il sulasi mujarrod fa in kana tah eta lamun mah bukti naon madhihi fi'il madina itu sulasi mujarrod ala fa'ala eta netepan kana wazan fa'ala maftuhal aini bari anu difatahkeun ain fi'ilna fa mudhari'uhu tah ari fi'il mudhari'na itu sulasi mujarrod anu anut kana wazan fa'ala fi'il madina ala yaf'alu eta netepan kana fi'il mudhari wazan yaf'alu au yaf'ilu atawa netepan kana fi'il mudhari wazan yaf'ilu bidammil aini kumake domahna ain fi'il au kasriha atawa kasrohna ain fi'il nahwari contona nasoro yansuru eta lafad nasoro yansuru wa daraba yadribu jeung lafad daraba yadribu wa yaji'u jeung datang fi'il madi wazan fa'ala fi'il mudhari nate datang ala yaf'alu netepan kana wazan yaf'alu maftuhal aini bari anu difatahkeun ain fi'ilna kitu sote idza kana di mana-mana bukti naon ainu fi'lihi ain fi'ilna itu fi'il madi teh awalamuhu atawa lam fi'ilna itu fi'il madi harfan eta hiji huruf anu tetep min hurufil halqi tina sawarehna pirang-pirang huruf halak wahia jeung ari itu huruful halqi eta al hamzatu eta hamzah wal ha'u jeung ha wal ainu jeung ain wal ha'u jeung ha wal ghainu jeung ghain wal kha'u jeung kha. Nahwari contona sa'ala yas'alu eta lafad sa'ala yas'alu wa mana ayamna'u jeung lafad mana ayamna'u wa abaya ba jeung ari lafad abaya ba syadzun eta syadz wa ingkana jeung lamun mabukti naon madhihi fil madi na itu sulasi mujarrod ala fa'ila eta netepan kana wazan fa'ila maksurul aini bari anu dikasrohkeun ain fi'ilna fa mudhari'uhu tah ari fi'il mudhari'na itu fi'il madi anu anut kana wazan fa'ila ala yaf'alu eta netepan kana wazan yaf'alu bi fathil aini kumake fatahna ain fi'il nahwari contona alima ya'lamu eta lafad alima ya'lamu ilama angin perkara lapad syadza anu langka itu ma min nahwi hasibayah sibu tina buktina upama mauzun hasibayah sibu wa akhwatihi jeung pirang-pirang akhwatna lafad hasibayah sibu wa idza kana jeung di mana-mana bukti naon madhihi fil madi na itu sulasi mujarrad ta'ala faula eta netepan kana wazan faula madmumal aini bari anu didomahkeun ain fi'ilna fa mudhari'uhu tah ari fi'il mudhari'na itu fi'il madi anu anut kana wazan faula ala yaf'ulu eta netepan kana wazan yaf'ulu bi dhammil aini kumake dhamahna ain fi'il nahwari contona hasuna yahsunu eta lafad hasuna yahsunu wa amma rubaiyul mujarradu jeung anapun ari fi'il rubai mujarrad fahuwa tah eta ari fi'il rubai mujarrad fa'lala eta wazan fa'lala kadahroja sapertikeun mauzun lafad dahroja dahrojatan wa dihrojan
Wa amma sulasiyul mazidu fihi jeung anapun ari fiil sulasi mazid fahuwa tah eta ari itu fiil sulasi mazid ala salasati aqsamin eta netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Al awwalu ari anu kahijina ma eta perkara kana anu bukti naon madhihi fiil madina itu sulasi mazid ala arbaati ahrufin eta netepan kana opat pirang-pirang huruf. Mislu af'ala saperti wazan af'ala nahwu ari contona akroma ikroman eta lafad akroma ikroman wa fa'ala jeung wazan fa'ala nahwu ari contona farroha tafrihan eta lafad farroha tafrihan wa fa'ala jeung wazan fa'ala nahwu ari contona qatala muqatalatan wa qitalan eta lafad qatala muqatalatan wa qitalan. Wasani jeung ari anu kadua nama eta perkara kana anu bukti naon madhihi fil madina itu ma ala khamsati ahrufin eta netepan kana 5 pirang-pirang huruf. Imma awaluhu boh ari mimitina itu sulasi mazid te atau etata mislu tafa'ala saperti wazan tafa'ala nahwu ari contona takassaro takassuron eta lafaz takassaro takassuron wa tafa'ala jeung wazan tafa'ala nahwu ari contona taba'ada taba'udan eta lafaz taba'ada taba'udan. Wa imma awaluhu jeung boh ari mimitina itu ma teh hamzatun eta hamzah mislun fa'ala saperti wazan in fa'ala nahwu ari contona in qata'in qita'an eta lafaz in qata'in qita'an wa fta'ala jeung wazan ifta'ala nahwu ari contona ijtama ijtima'an eta lafaz ijtama ijtima'an wa fa'ala jeung wazan if'ala nahwu ari contona ihmarra ihmiraron eta lafaz ihmarra ihmiraron. Wa salisu jeung ari anu katilu nate ma eta perkara kana anu bukti naon madhi fil madina itu mate ala sittati ahrufin eta netepan kana genep pirang-pirang huruf. Mislu staf'ala saperti wazan istaf'ala nahwu ari contona istakhroja eta lafaz istakhroja istikhrojan. Waf'ala jeung wazan if'ala nahwu ari contona ihmarro eta lafaz ihmarro ihmiroron. Waf'au ala jeung wazan if'au ala nahwu ari contona i'syau saba i'syisaban eta lafaz i'syau saba i'syisaban. Waf'an lala jeung wazan if'an lala nahwu ari contona iqan sasa eta lafaz iqan sasa iqinsasan. Waf'an la jeung wazan if'an la nahwu ari contona islan qa eta lafaz islan qa islin qaan. Wa ammar rubaiyul mazidu fihi jeung anapun ari fi'il rubai mazid fa amthilatuhu tah eta ari pirang-pirang contona itu rubai mazid tafa'lala eta wazan tafa'lala kata dahroja saperti lafaz tadahroja tadahrujan. Waf'an lala jeung wazan if'an lala kahron jama saperti lafaz ihron jama ihrinjaman. Waf'alalla jeung wazan if'alalla kaksya'arro saperti lafaz iqsya'arro iqsyi'roron. Tanbihun ari ieu teh hiji pepeling al fi'lu ari kalimat fi'il teh imma muta'addin boh eta fi'il muta'addi wa huwa jeung ari fi'il muta'addi teh al fi'lu eta kalimat fi'il alladzi anu yata'adda anu ngaliwatan itu ladzi minal fa'ili tina fa'il ilal maf'ul bi kana maf'ul bih ka qaulika saperti ucapan anjeun darabtu zaidan lafaz darabtu zaidan wa yusama jeung sok disebut-sebut itu fi'il muta'addi aidon kalawan deui waqi'an kana fi'il bina waqi' wa mujawizan jeung fi'il bina mujawiz. Wa imma ghairu muta'addin jeung boh eta fi'il ghair muta'addi wa huwa jeung ari fi'il ghair muta'addi teh alladzi eta anu lam yatajawaz anu teu ngaliwatan itu ladzi al fa'ila kana fa'il ka qaulika saperti ucapan anjeun hasuna zaidun lafaz hasuna zaidun wa yusama jeung sok disebut-sebut itu ghair muta'addi laziman kana fi'il lazim wa ghairu waqi'in jeung kana fi'il ghair waqi wa tu'addi jeung ngamuta'addikeun anjeun hi kana itu fi'il ghair muta'addi fi thulatsiyil mujarradi dina fi'il thulathi mujarrad bi tab'i fil aini kunikalkeun ain fi'il wa bil hamzati jeung ku hamzah ka qaulika saperti ucapan anjeun farrahtu zaidan lafaz farrahtu zaidan wa ajlastuhu jeung lafaz ajlastu zaidan wa jeung ngamuta'addikeun anjeun kana fi'il ghair muta'addi bi harfil jarri ku haraf jar fil kulli dina sakabehna nahwu ari contona zahabtu bi zaidin eta lafaz zahabtu bi zaidin wa antalaqtu bihi jeung lafaz intalaqtu bi zaidin.
Faslun ari ieu eta hiji pasal anu tetep ieu pasal fi amsilatin dina ngajelaskeun pirang-pirang contoh anu tetep min tasrifi hadhil af'ali tina tasrifan ieu pirang-pirang kalimat fi'il. Amal madhi anapun ari fi'il madhi fahuwa tah eta ari itu fi'il madhi teh alladzi eta fi'il anu dalla anu tuduh itu ladzi ala maknan kana hiji makna wujida anu dipanggihan itu makna fi zamanil madhi dina zaman madhi. Fal mabniyu atuh ari mabni lil fa'ili pikeun fa'il minhu tina itu fi'il madhi ma eta perkara kana anu bukti naon awaluhu mimitina itu fi'il madhi teh maftuhan eta anu difatahkeun au kana atawa bukti naon awalu mutaharrikin mimitu huruf anu narima kana harkat minhu tina itu fi'il madhi maftuhan eta anu difatahkeun. Misaluhu ari contona nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna. Waqis yang kudu ngiaskeun anjin ala hadza kana ieu mazkur fa'lala kana wazan fa'lala wa tafa'lala jeung wazan tafa'lala wan fa'ala jeung wazan in fa'ala waftala jeung wazan ifta'ala wastafala jeung wazan istaf'ala waf'ala jeung wazan if'ala waf'au ala jeung wazan if'au ala waf'ala jeung wazan if'alala. Wala tu atabaru jeung teu direken naon harokatul alifati pirang-pirang harkatna pirang-pirang alif fil awaili anu aya di pirang-pirang mimiti kalimat. Naon sababna fa innaha dasaestuna itu alifat zaidatun eta anu jadi panambah tasbutu anu sok tumatep itu zaidah fil ibtidai di mimiti kalimat wa taskutu jeung sok ragrag itu alifat fid darji dina nalika kadempet ku kalimat sejen. Wal mabniyu jeung ari mabni lil maf'ul pikeun maf'ul minal madhi tina fi'il madi wa huwa jeung ari itu al mabniyu lil maf'ul minal madhi alladzi eta anu lam yusamma anu teu disebutkeun naon fa'ilu fa'ilna itu ladzi ma eta perkara kana anu bukti naon awaluhu mimiti hurufna itu fi'il madhi madmuman eta anu didomahkeun. Ka fu'ila sapertikeun fu'ila wa fu'lila jeung fu'lila wa uf'ila jeung uf'ila wa fu'ila jeung fu'ila wa fu'ila jeung fu'ila wa tufu'ila jeung tufu'ila wa tufu'ila jeung tufu'ila. Au kana atawa bukti naon awalu mutaharrikin mimiti huruf anu narima kana harkat minhu tina itu fi'il madhi teh madmuman eta anu didomahkeun. Nah ware contona uftu'ila eta lafad uftu'ila. Wa hamzatul wasli jeung ari hamzah wasol tatsbi'u tabi ayat sebau wa hamzatul wasli jeung ari hamzah wasol tatsba'u eta turut itu hamzatul wasli hadzal mabuma kana ieu anu didomahkeun. Wa ma jeung ari perkara huruf anu tetep qabla akhirih samemeh tungtungna itu fi'il madhi yakunu eta bukti itu ma teh maksuron eta anu dikasrohkeun abadan dina salawasna. Nah wari contona nusiro zaidun eta lafad nusiro zaidun wastukhrijal malu jeung lafad ustukhrijal malu. Amal mudhari'u anapun ari fi'il mudhari fahuwa tah eta ari itu fi'il mudhari teh ma eta perkara yakunu anu bukti naon awaluhu mimitina itu fi'il mudhari teh ihdaz zawaidi eta salah saiji tina pirang-pirang huruf zaidah al arba'i anu opat. Wahya jeung ari tu zawaidul arba'ati al hamzatu eta hamzah wan nun jeung nun wal ya jeung ya wa ta jeung ta yajma'u anu ngumpulkeun ha kana itu anu kabeh naon ana itu lafad ana itu au atina atawa lafad atina au na'ti atawa lafad na'ti. Fal hamzatu atuh hari hamzah lil mutakallimi wahdahu eta tetep pikeun makna mutakallim wahdah wan nunu jeung ari nun lahu eta tetep pikeun makna mutakallim idza kana di mana-mana bukti ma'ahu eta tetep sartana itu mutakallim saha ghairuhu lianna itu mutakallim. Wa ta'u jeung ari ta lil mukhatabi eta tetep pikeun makna mukhatab mufradan bari mufrad wa musannan jeung bari tasniah wa majmu'an jeung bari jama. Mudzakaron eta mudzakar kana bukti itu mukhatabna teh au muannatsan atawa eta muannas. Wa jeung ari ta teh lil ghaibatil mufradati eta tetep pikeun makna mufradah ghaibah wali musannaha jeung tasniah ghaibah wal ya'u jeung ari ya lil ghaibi eta tetep pikeun makna ghaib al mudzakari anu muzakkar mufradan bari mufrad wa musannan jeung bari tasniah wa majmu'an jeung bari jama. Wa jeung ari ya oge deui li jam'il muannatsil ghaibi eta tetep pikeun wuku jama muannas ghaib
Wa hadza jeung ari ieu fi'il mudhari teh yasluhu eta lulus ieu fi'il mudhari lil hali pikeun zaman hal wal istiqbali jeung zaman istiqbal. Taqulu ngucap anjeun yaqumul ana kana lafaz yaqumul ana wa yusama jeung sok disebut-sebut itu fi'il mudhari anu ngabogaan zaman hal halan kana fi'il hal wa hadirun jeung kana fi'il hadir. Wajeng ucap anjeun yaf'ulu godan kana lafaz yaf'ulu godan wa yusama jeung sok disebut-sebut itu fi'il mudhari anu tuduh kana zaman istiqbal mustaqbalan kana fi'il mustaqbal. Wa idza udkhilat jeung di mana-mana diasupkeun alaihi kana itu fi'il mudhari naon asinusin au saufa atawa saufa fakulta tuluy ngucap anjeun sayaf'ulu kana lafaz sayaf'ulu au saufa yaf'ulu atawa saufa yaf'ulu ukhtus sotah ditangtukeun itu fi'il mudhari bi zamanil istiqbali kana zaman istiqbal. Wal mabniyu jeung ari mabni lil fa'ili pikeun fa'il minhu tina itu fi'il mudhari teh ma eta perkara kana anu bukti naon harful mudhari'ati huruf mudhari'ah minhu tina itu fi'il mudhari teh maftuhan eta anu dipatahkeun. Ilama anging perkara fi'il mudhari kana anu bukti naon madhi fi'il madina itu fi'il mudhari teh ala arba'ati ahrufin eta netepan kana opat pirang-pirang huruf. Fa inna harfal mudhari'ati dasa estuna huruf mudhari'ah minhu tina itu fi'il mudhari anu opat huruf yakunu eta bukti itu fi'il mudhari teh madmuman eta anu didomahkeun abadan dina salawasna. Nah wari contona yudahriju eta lafaz yudahriju wa yukrimu jeung lafaz yukrimu wa yuqatilu jeung lafaz yuqatilu wa yufarrihu jeung lafaz yufarrihu. Wa alamatu bina'i hadzihil arba'ati jeung ari ciri adeganana ieu anu opat anu geus dicaritakeun teh lil fa'ili pikeun mabni fa'il teh kaunul harfi eta buktina huruf alladzi anu qabla akhirih anu tetep samemeh tungtungna itu ladzi maksuron eta anu dikasrohkeun. Misaluhu ari contona fi'il mudhari mabni fa'il min yaf'ulu tina lafaz yaf'ulu yansuru eta lafaz yansuru yansuroni yansuruna tansuru tansuroni yansurna tansuru tansuroni tansuruna tansurina tansuroni tansurna ansuru nansuru. Waqis yang kudu ngiaskeun anjeun ala hadza kana ieu mazkur yadribu kana lafaz yadribu wa ya'lamu jeung lafaz ya'lamu wa yudahriju jeung lafaz yudahriju wa yukrimu jeung lafaz yukrimu wa yuqatilu jeung lafaz yuqatilu wa yufarrihu jeung lafaz yufarrihu wa yatakassaru jeung lafaz yatakassaru wa yataba'adu jeung lafaz yataba'adu wa yanqati'u jeung lafaz yanqati wa yajtami'u jeung lafaz yajtami wa yahmaru jeung lafaz yahmaru wa yahmaru jeung lafaz yahmaru wa yastakhriju jeung lafaz yastakhriju wa ya'syausibu jeung lafaz ya'syausibu wa yaqansisu jeung lafaz yaqansisu wa yaslanqi jeung lafaz yaslanqi wa yatadahroju jeung lafaz yatadahroju wa yahronjimu jeung lafaz yahronjimu wa yaqsya'iru jeung lafaz yaqsya'iru. Wal mabniyu jeung ari mabni lil maf'uli pikeun maf'ul minhu tina itu fi'il mudhari ma eta perkara kana anu bukti naon harful mudhari'ati huruf mudharah minhu tina itu fi'il mudhari madmuman eta anu didomahkeun wa ma jeung ari perkara huruf anu tetep qabla akhirih samemeh tungtungna itu fi'il mudhari maftuhan eta anu dipatahkeun. Nah wari contona yunsoru eta lafaz yunsoru wa yudahroju jeung lafaz yudahroju wa yukramu jeung lafaz yukramu wa yuqatalu jeung lafaz yuqatalu wa yufarrahu jeung lafaz yufarrahu wa yustakhroju jeung lafaz yustakhroju. Wa alam jeung kudu nyaho anjeun annahu kana yen saestuna kalakuan yadkhulu eta sok asub alal mudhari kana fil mudhari naon ma wala jeung la annafiyatani anu nafi duanana fala yughayyirani atuh teu matak ngarubah itu ma sareng la nafi siga tau kana sigatna itu fil mudhari. Taqulu ngucap anjeun la yansuru kana lafaz la yansuru la yansurani la yansuruna ila akhirih nepi ka akhirna. Wa yadkhulu jeung sok asub kana itu fil mudhari naon al jazimu anu ngajazemkeun fayahdhafu atuh ngabuang itu jazim harkatal wahidi kana harkatna fi'il mudhari anu wuku mufrad wa nun tasniyati jeung ngabuang kana nun tasniyah wal wahidatil mukhatabati jeung ngabuang kana nun anu aya dina fi'il mudhari wuku mufradah mukhatabah.
walayah dapu jeung teu ngabuang itu jazim nuna jama'atil muannatsi kana nun jama muannas. Naon sababna li annahu lantaran yen saestuna nun jama muannas domirun eta domir kalwawi sapertikeun wau anu aya fi jam'il mudzakari dina wuku jama mudzakkar. Taqulu ngucap anjeun lam yansur kana lafaz lam yansur lam yansuro lam yansuru lam tansur lam tansuro lam yansurna lam tansur lam tansuro lam tansuru lam tansuri lam tansuro lam tansurna lam ansur lam nansur. Wa alam jeung kudu nyaho anjeun annahu kana yen saestuna kalakuan yadkhulu eta sok asup anal mudhari kana fil mudhari naon an-nasibu anu nganasobkeun fayubdalu tuluy digantikeun itu fil mudhari min dhammati tina dhammah fathatan kana fathah. Wa yaskuru jeung sok ngaragrakeun itu nasib sarwa jeung amil jabazimnya anu nati kana pirang-pirang nun siwa nuni jama'atil muannatsi salianti nun jama' muannas. Taqulu ngucap anjeun layyan suro kana lafad layyan suro layyan suro layyan suru lantan suro lantan suro layyan surna lantan suro lantan suro lantan suru lantan suri lantan suro lantan surna lan ansuro lan nansuro. Wa minal jawazimi jeung eta tetep tina sapalina pirang-pirang anu ngajazemkeun lamul amri ari lam amar. Fataqulu atuh ngucap anjeun fi amril ghaibi dina amar ghaib liansur kana lafad liansur liansuro liansuru litansur litansuro liansurna. Waqis jeung kudu ngiaskeun anjeun ala hadza kana ieu mazkur liyadrib kana lafaz liyadrib wa liya'lam jeung lafaz liya'lam wa liyudahrij jeung lafaz liyudahrij. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna jawazim lan nahyatu ari lan nahyi taqulu ngucap anjeun fi nahyil ghaibi dina nahyil ghaib la yansur kana lafaz la yansur la yansuro la yansuru la tansur la tansuro la yansurna. Wajeng ucap anjeun fi nahyil hadiri dina nahyi hadir la tansur la tansuro la tansuru la tansuri la tansuro la tansurna. Wa kadza jeung eta tetepnya kitu deui qiyasu sairil amthilati ari kiasan sakakarina ieu pirang-pirang conto. Wa amal amru bisaygati jeung anapun ari amar bisaygat wa huwa jeung ari amar bisaygat amrul hadiri eta amar hadir fa huwa tah eta ari itu amar bisaygat jarin eta anu berjalan ala lafdzil mudhari natepan kana lafadna fil mudhari al majzumi anu dijazmkeun fa in kana tuluy lamun mabukti naon ma perkara huruf anu tetep bada harfil mudharati dina sabada huruf mudharaah teh mutaharikan eta anu narima kana harkat patas kutu tah ngaragrakeun anjeun minhu tina itu fil mudhari fal mudharaati kana harap mudharaah wa ta'ti jeung ngadatangkeun anjeun bi suratil baqi kana gambaran sasesana majzuman bari anu dijazmkeun. Fataqulu atuh ngucap anjeun fil amri dina segat fil amar min tudahriju tina lafad tudahriju dahrij kana lafad dahrij dahrija dahriju dahriji dahrija dahrijna. Wa hakadza jeung nya kitu deui taqulu ngucap anjeun farih kana lafad farih qatil takassar taba'ad tadahraj. Wa in kana jeung lamun mabukti itu mah bada harfil mudharaah sakinan eta anu sukun fatahzapu tah ngabuang anjeun minhu tina itu fil mudhari harfal mudharaati kana harap mudharaah wa taati jeung ngadatangkeun anjeun bi suratil baqi kana gambaran sasesana majzuman bari anu dijazmkeun mazidan tur bari anu ditambahkeun fi awalihi dina mimitina itu baqi naon hamzatu waslin hamzah wasol maksuratan bari anu dikasrohkeun illa ayyakuna angin yen bukti naon ainul mudhari ain fil mudhari minhu tina itu baqi nate madmuman eta anu didomahkeun fatadumu atuh ngadomahkeun anjeun ha kana itu hamzatu waslin. Taqulu ngucap anjeun unsur kana lafad unsur unsuro unsuru unsuri unsuro unsurna wa kadza jeung nya kitu deui idrib lafad idrib i'lam inqati' ijtami' istakhrij. Wa fatahu jeung matahkeun para ulama ahli sorof hamzah akrim kana hamzah na lafad akrim elatna teh binaan karena ngadegkeun alal asli kana pangasalan al marfudi anu ditinggalkeun. Fa inna asla tukrimu da saestuna asal na lafad tukrimu teh tu akrimu eta lafad tu akrimu. Wa alam jeung kudu nyaho anjeun anahu kana yen saestuna kalakuan idza jitama eta di mana-mana narima pakumpul naon ta'ani dua ta
pakumpul fi awali mudhari tafa'ala dina mimiti segat fi'il mudhari tina fi'il madi lafad tafa'ala wa tafa'ala jeung lafad tafa'ala faya juzu tah menang naon isbatuhuma netepkeunana itu ta'ani nahwari contona tatajannabu eta lafad tatajannabu wa tataqatalu jeung lafad tataqatalu wa tadahruju jeung lafad tatadahruju waya juzu jeung menang naon hadwa hadihima ngabuang salah sahijina itu ta'ani wa jeung kawarid fi tanzilin al-Qur'an naon faang talahu tasodda lafad faang talahu tasodda jeung narong taladzo wa matakana jeung dina mangsaning bukti non fa ufta'ala fa filna wazan ifta'ala tesodan eta sod au bodan atawa eta bod au poan atawa eta to au zoan atawa eta zo qolibat tah ditukerkeun naon ta'uhu ta'na itu wazan ifta'ala poan kana po patakula tu ngucap anjeun fi ta'ala dina wazan ifta'ala minas sulhi tina lafad saluha istolaha kana lafad istolaha wa minad darbi jeung tina lafal daraba idtaraba kana lafad idtaraba wa minad tardi jeung tina lafal toroda idtaroda kana lafad idtaroda wa minadz zulmi jeung tina lafal zaluma idzalama kana lafad idzalama wa kadzalika jeung eta tetepnya kitu deui mutasarrifatuhu ari pirang-pirang lafad anu narima kata tasrif tina itu mazkur. Nah wari contona yastolihu eta lafad yastolihu fahuwa mustolihun wa dzaka mustalahun istolih la tastolih wa matakana jeung dina mangsaning bukti naon fa ufta'ala papilna wazan ifta'ala tedalan eta dal au zalan atawa eta zal au zaan atawa eta za qolibat tah ditukerkeun naon ta'uhu ta'na wazan ifta'ala dalan kana dal fataqulu atuh ngucap anjeun fifta'ala dina wazan ifta'ala minad dar itina lafad daro'a wa dzakari jeung tina lafad dzakaro wa zajari jeung lafad zajaro iddaro'a kana lafad iddaro'a wa dzakaru jeung lafad idzakaro wa zdajaro jeung lafad izdajaro wa talhaqu jeung sok nepungan al fi'la kana kalimat fi'il ghairal madhi anu salian ti fi'il madi wal hali jeung salian ti fi'il anu ngabogaan zaman hal naon nun takkid dua nun taukid khafifatun tegas nama nun taukid khafifah sakinatun anu sukun wa thaqilatun jeung nun taukid thaqilah maftuhatun anu difatahkeun illa fima angin dina perkara fi'il tahtassu anu narima tangtu itu nun taukid thaqilah bihi kana itu fi'il wa huwa jeung ari itu fi'il alladzi yahtassu bihi fi'lul itsnaini eta fi'il wuku tasniyah wa jama'atin nisa'i jeung fi'il wuku jama' muannas fahya atuh ari itu nun taukid sakilah maksuratun eta anu dikasrohkeun fihi dina itu kullu wahidin min fi'lil itsnaini wa fi'li jama'atin nisa'i fataqulu atuh ngucap anjeun idhabani kana lafaz idhabani lil itsnaini pikeun wuku pikeun fi'il wuku tasniyah wadhabnani jeung ngucap kana lafaz idhabnani ya niswatin pikeun jamu muannas eta manya fatadkhulu tuluy ngasupkeun anjeun alifan kana alif ba'da nun jam'il muannasi dina sabada nun jama' muannas litafsila karena supaya yen misah itu alif bainan nunati di antara pirang-pirang nun wala tadkhulu jeung teu ngasupkeun anjeun huma kana itu naon wala tadkhulu jeung teu ngasupkeun anjeun huma kana itu fi'lul isnain jeung fi'lu jama'atin nisa'i teu ngasupkeun annunal khafifata kana nun taukid khafifah naon sababna li anna lantaran yen saestuna kalakuan yalzamu eta misti naon iltiqa usakinaini narima petepungna harap sukun dua ala ghairi haddihi netepan kana lian batasanana itu iltiqa usakinain fa innal iltiqa usakinaini da saestuna iltiqa usakinain ma innama yajuzu eta pastina meunang idza kana di mana-mana bukti non al awalu huruf sukun anu kahiji min huma tina itu sakinain harfa maddin eta huruf mad wasani jeung huruf anu kaduana teh mudgoman eta anu diidgomkeun nah wari contona dabbatun eta lafaz dabbatun wa yuhdzapu jeung dibuang tina itu fi'il mudhari ma'ahuma sartana nun taukid sakila jeung khafifah naon nun anu aya fil amtsilatil khamsati dina akhirna pirang-pirang conto anu 5 wahia jeung ari itu amsalatul khamsah teh yaf'alani eta wazan yaf'alani wa taf'alani jeung taf'alani wa yaf'aluna jeung yaf'aluna wa taf'aluna jeung taf'aluna wa taf'alina jeung taf'alina
Wayuh dapu jeung dibuang ma sartana itu non taukir sakila jeung khopipah aidon kalawan deui naon wawu yaf'aluna wawuna wazan yaf'aluna wa taf'aluna wa ya utaf'alina jeung ya na wazan taf'alina illa idzan fataha angin di mana-mana narima patah naon ma perkara huruf anu tetep qoblahuma samemehna wawu jeung iya. Nah ware contona la takhshawunna eta lafaz la takhshawunna wala takhshayinna jeung lafaz la takhshayinna wala tabluwanna jeung lafaz la tabluwanna wa imma turiyanna jeung lafaz imma turiyanna. Wayub tahu jeung dipatahkeun naon akhirul fi'li akhirna kalimat fi'il idza kana di mana-mana bukti tu fi'ilna teh fi'lal wahidi eta fi'il mudhari wuku mufrad. Wayub tahu jeung dipatahkeun naon akhirul fi'li akhirna kalimat fi'il idza kana di mana-mana bukti tu fi'ilna teh fi'lal wahidi eta fi'il wuku mufrad. Wal wahidatil ghaibati jeung fi'il wuku mufradah ghaibah. Wa yudhammu jeung didomahkeun itu akhirna kalimat fi'il idza kana di mana-mana bukti tu fi'ilna teh fi'la jama'ati dzukuri eta fi'il wuku jama' mudzakkar. Wa yuksaru jeung dikasrokeun itu akhirna kalimat fi'il idza kana di mana-mana bukti itu fi'ilna teh fi'lal wahidatil mukhatabati eta fi'il wuku mufradah mukhatabah. Fataqulu atu ngucap anjeun fi amril ghaibi dina amar ghaib muakkadan bari anu ditaukidan bin nun tsaqilati kunun taukid tsaqilah lian suronna kana lafaz lian suronna lian suronni lian surunna litan suronna litan suronni lian surnani wajeng ngucap anjeun fi amril hadir dina amar hadir muakkadan bari anu ditaukidan bis tsaqilati kunun taukid tsaqilah unsuronna kana lafaz unsuronna unsuronni unsurunna unsurinna unsuronni unsurnani wajeng ngucap anjeun dina amar hadir anu ditaukidan ku nun taukid khafifah unsuron kana lafaz unsuron unsurun unsurin waqis jeung kudu ngiaskeun anjeun ala hadza kana ieu mazkur nadhairuhu kana babandinganana ieu mazkur. Wa ammasmul fa'ili jeung anapun ari isim fa'il wal maf'uli jeung isim maf'ul minas sulatsiyil mujarrad tina sulasi mujarrad fal aktsaru tah eta ari anu pangloba-loba nama ayyaji'a eta yen datang naon ismul fa'il isim fa'il min hutina sulasi mujarrad ala wazni fa'ilin netepan kana wazan fa'ilun taqulu ngucap anjeun nasirun nasironi nasiruna nasiratun nasiratani nasiratun nawasiru wa ayyaji'a jeung yen datang naon ismul maf'ul isim maf'ul minhu tina itu sulasi mujarrad ala maf'ulin kana wazan maf'ulun taqulu ngucap anjeun mansurun mansuroni mansuruna mansuratun mansuratani mansuratun wa taqulu jeung ngucap anjeun mamrurun bi kana lafaz mamrurun bihi mamrurun bihima mamrurun bihim mamrurun biha mamrurun bihima mamrurun bihinna fatusanni tuluy nasniahkeun anjeun wa tujmi'u jeung ngajama'keun anjeun wa tudzakiru jeung ngamudzakarkeun anjeun wa tuannisu jeung ngamuannaskeun anjeun adh-dhamiru kana dhamir fi madina perkara lafad ya ta'adda anu narima muta'addi itu ma bi harfil jarri ku harap jar lismil maf'uli pikeun isim maf'ul wa fa'ilun jeung ari wazan fa'ilun qad yaji'u eta terkadang datang itu wazan fa'ilun bi maknal fa'ili ku make makna fa'ilun karrohimi seperti lafaz rohimun wa bi maknal maf'uli jeung kumake makna maf'ulun kal qatili seperti lafaz qatilun wa amma ma jeung anapun ari perkara zada anu tambah itu malah salasati kana 3 huruf fadhabitu tah eta ari anu jadi palenggeran fihi dina itu isim fa'il ang tadho eta yen neundeun anjeun fi mudhari dina fil mudhari na neundeun al mim kana mim al madmumata anu didomahkeun neundeun teh mau dia harfil mudharaati dina tempat harap mudharaah watuk saro jeung watuk siro jeung yen ngasrahkeun anjeun makana perkara huruf anu tetep qabla akhirih dina samemeh tungtungna itu fil mudhari fil fa'ili dina isim fa'il wa tuftiha jeung yen matahkeun anjeun hu kana itu ma qabla akhiril mudhari'i fil maf'uli dina isim maf'ul nah wari contona mukrimun eta lafad mukrimun wa mukramun jeung lafad mukramun wa mudahrijun jeung lafad mudahrijun wa mudahrajun jeung lafad mudahrajun wa mustakhrijun jeung lafad mustakhrijun wa mustakhrajun jeung lafad mustakhrajun
Waqad yastawi jeung terkadang narima sarua fihi dina itu madzkur naon lafdzus mil fa'il lafad isim fa'il wal maf'ul jeung lafad isim maf'ul fi ba'dil mawadi dina sawarehna pirang-pirang tempat. Kamuhabun seperti lafad muhabun wa mutahabun yang lafad mutahabun wa mukhtarun yang lafad mukhtarun wa mudbarrun yang lafad mudbarrun wa mu'taddun yang lafad mu'taddun wa munsabun yang lafad munsabun wa munsabun fi yang lafad munsabun fi wa munjabun yang lafad munjabun wa munjabun anhu yang lafad munjabun anhu wa yakhtalifu jeung narima beda naon taqdiru takdiranana. Faslu nari ieu teh hiji pasal anu tetep ieu pasal fil mudha'afi dina ngajelaskeun mudha'af. Wa yuqalu jeung dibahasakeun lahu pikeun itu fil bina mudha'af naon al asammu fil bina asam. Wa jeung ari mudha'af min tsulatsiyil mujarradi tina fil tsulasi mujarrad wal mazid fihi jeung tina fil tsulasi mazid ma eta perkara kana anu bukti naon ainuhu ain fi'ilna itu tsulasi mujarrad wala muhu jeung lam fi'ilna itu tsulasi mujarrad min jinsin eta tetep tina jenis wahidin anu sahiji. Karodda seperti lafaz radda wa a'adda jeung lafaz a'adda fa inna aslahuma da saestuna asalna lafaz radda jeung a'adda rodada eta lafaz rodada wa a'dada jeung lafaz a'dada wa jeung ari fil bina mudha'af min ar-ruba'i tina fil ruba'i rek mujarrad atau mazid ma eta perkara fi'il kana anu bukti non fa'uhu fa fi'ilna itu fi'il wala muhu jeung lam fi'ilna itu fi'il al ula anu kahiji min jinsin eta tetep tina jenis wahidin anu sahiji wa kadza jeung nya kitu deui ainuhu ari ain fi'ilna itu fi'il wala muhu jeung lam fi'ilna itu fi'il atsaniyatu anu kadua min jinsin eta tetep tina jenis wahidin anu sahiji wa yaqalu jeung dibahasakeun lahu pikeun itu mudha'af rubai naon al mutabiqu fil bina mutabik aidon kalawan deui nawari contona zalzala eta lafaz zalzala zalzalatan wa zilzalan. Wa inna ma ulhiqa jeung pastina disarupakeun naon al mudha'afu fil bina mudha'af bil mu'tallati kana pirang-pirang fil mu'tal li anna harfa tad'if lantaran yen saestuna harap tad'if teh yalhaqu eta nepungan yalhaqu eta nyusulhu kana itu mudha'af naon al ibdalu ibdal wal hadzfu jeung hadzaf ka qaulihim saperti kendauhan para ulama amlaitu lafad amlaitu bimakna amlaltu kumake makna lafad amlaltu wa kama qaulu jeung saperti kendauhanana para ulama mistu lafad mistu wa dziltu jeung lafad dziltu bi fathil fa'i kumake fathahna fa fi'il wa kasriha jeung kasrohna fa fi'il jadi bisa dziltu bisa dzaltu bisa mistu bisa mastu wa ahastu jeung lafad ahastu ae masistu tegas lama lafad masistu wa dzaliltu jeung lafad dzaliltu wa ahsastu jeung lafad ahsastu wal mudha'afu jeung ari fil bina mudha'af teh yalhaqu eta nyusul hukana itu fil bina mudha'af naon al idgham wa huwa jeung ari itu idgham teh angtus kana eta yang disukunkeun naon al awalu huruf anu kahiji wa tudroja jeung yen diasupkeun itu huruf anu kahiji fi tsani kana huruf anu kadua wa yusama jeung disebut-sebut non al awalu huruf anu kahiji mudgoman kana ngaran mudgom wa jeung disebut-sebut taun asani huruf anu kadua mudgoman fihi kana ngaran mudgom fi wa zalika jeung ari idgom teh wajibun eta idgom wajib fi nahwi madda yamuddu dina upama lafad madda yamuddu wa a'adda yu'iddu jeung lafad a'adda yu'iddu wa qadda yanqaddu jeung lafad inqadda yanqaddu wa atadda ya'taddu jeung lafad i'tadda ya'taddu waswadda yaswaddu jeung lafad iswadda yaswaddu waswadda yaswaddu jeung lafad iswadda yaswaddu wasta'adda yasta'iddu jeung lafad ista'adda yasta'iddu wa atma'anna yatma'innu jeung lafad itma'anna yatma'innu wa tamadda yatamaddu jeung lafad tamadda yatamaddu wa kadza jeung eta tetepnya kitu deui hadhil af'alu ari ieu pirang-pirang kalimat fi'il idza buniyat anu di mana-mana diadegkeun itu idza buniyat anu di mana-mana dimabnikeun itu af'alil maf'uli kana mabni maf'ul nah wari contona mudda yumaddu eta lafad mudda yumaddu wa nadhairuhu jeung pirang-pirang bandingan lafad mudda yumaddu
Wa fi nahwi maddan jeung dina upamaning lapad maddan masdaran bari jadi segat masdar. Wa kadzalika jeung nya kitu deui idgham wajib idza tasala di mana-mana antal bil fi'li kana fi'l bina mudhaaf naon alifud dhamiri alif domir aw wawuhu atawa wawu domir aw ya'uhu atawa ya domir. Nahwa ari contona madda eta lafad madda maddu muddi. Mumtaniun jeung kaduana idgham mumtani fi nahwi madadatu dina upama lafad madadatu madadna madadata ila madadatunna wa madadna wa yamdudna jeung lafad yamdudna wa tamdudna jeung lafad tamdudna wa amdudna jeung lafad umdudna wala tamdudna jeung lafad la tamdudna wa jaizun jeung katiluna idgham jaiz idza dakhala di mana-mana asub naon al jazimu amil anu ngajazemkeun ala fi'lil wahidi kana fi'il anu wuku mufrad. Fain kana tuluy lamun mabukti itu fi'lul wahidna teh maksurul aini eta nu dikasrohkeun ain fi'ilna kaya firro saperti lafaz ya firro au maftuhahu atawa eta anu difatahkeun ain fi'ilna kaya abu saperti lafaz ya abu. Fataqulu tah ngucap anjeun lam ya firro kana lafaz lam ya firro wa lam ya abdo jeung lafaz lam ya abdo bisa ya firro bisa ya firri bi kasril lami ku make kasrohna lam fi'il wa fathiha jeung fathahna lam fi'il. Wa lam yafrir jeung ngucap kana lafaz lam yafrir walam ya'bud jeung lafad lam ya'bud wa hakadza jeung eta tetepnya kitu deui hukmu yaqsyairu ari hukum lafad yaqsyairu wa yahmaru jeung lafad yahmaru wa yahmaru jeung lafad yahmaru wa in kana jeung lamun mabukti tu ain fi'il mudhari'na fi'il anu hukum mufradna teh madmuman eta anu didomahkeun fayajuzu tah menang fihi dina itu fi'il naon al harakatus salasu pirang-pirang harkat anu tilu ma'al idghami sartana idgham wa jeung menang naon fakuhu pecatna itu idgham. Taqulu ngucap anjeun lam yamuddu kana lafad lam yamuddu lam yamudda lam yamuddi biharakatid dali ku make pirang-pirang harakatna dal walam yamdud jeung ngucap anjeun kana lafad lam yamdud wa hakadza jeung eta tetepnya kitu deui hukmul amri ari hukum pil amarna fataqulu atu ngucap anjeun farro kana lafad farro wa abdo jeung lafad abdo bisa farro bisa farri bisa abdo bisa abdi bi kasril lami ku make kasroh na lam fi'il wa fathiha jeung fathahna lam fi'il wa jeung ngucap anjeun ifrir kana lafad ifrir wa adad jeung lafad i'dad wa jeung ngucap anjeun mudda kana lafad mudda muddu muddi bi harakatid dali ku make pirang-pirang harkatna dal wa mdud jeung ngucap anjeun kana lafad umdud wa taqulu jeung ngucap anjeun fismil fa'ili dina isim fa'ilna fil bina mudhaaf madun kana lafad madun maddani madduna maddatun maddatani maddatun mawaddu wa jeung ngucap anjeun fismil maf'ul dina isim maf'ul mamdudun kana lafad mamdudun kamansurun seperti kan lafad mansurun wallahu a'lam bishawab.